Coba bapak lamun ku Allah dibongkar anu baheula ningkeur nolol tina jendela imahna rek dipeletok ku hanci. Apakah batur bakal ngahargaan urang? Moal. Ayana harga urang, ayana alus urang, batur muji urang, batur terkesan ku urang karena Allah nutupan aib urang. Tapi naha ari manusia bet ngabongkar aib batur, ari si eta saha? Allah wae munian aib, ari jelema bet ngabongkar. Tah ieu kasombongan anu leuwih. Ieu teh ungut-ungut teh ngartos atawa tunuh. Kira-kira tunuh balik katakan teh. Da kuring ge sada ilmu nana gerhana andai kata boga teu hayang ditarima ku bapak. Matak bapak pengajian deuk sare pe deuk balik jung deuk ngawangkong silahkan. Nah kuring sadar boro-boro ilmu kuring ditarima ku ibu, ilmu kuring geus sakapeung ditolak ku awak kuring. Asli Nabi Muhammad makurunyu ya kieu atuh geura sok bisi teu percaya. Tiap salat subuh Nabi Muhammad minta tuangeun. Aisyah aya tuangeun, aya ya Rasul kanggo saha? Di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong karunya kempleng beuteung. Anteuran Yahudi lolong dihuapan. Beres dihuapan peletuk Yahudi lolong tepan ngomong, anjeun teh pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad. Muhammad teh tukang sihir. Muhammad teh jelema gelok. Muhammad teh jelema teu ecreup. Eta bayangkeun ku bapak bahasa kuat tapi kepeka nyerieu. Iya umatna. Mun bapak bareng kere kata tangga diomongkeun hareupeunana. Da lolong teh tong deket jeung DKM. DKM teh tukang tipu. DKM teh loba awewena. Da si lolong kira-kira pada DKM mereka tetangga ngomongkeun bapak deuk di kumaha eta jelema. Da jigana dicekek. Nabi ngawariskeun kitu nah urang bet lain. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Bapak barang mereka tetangga ngomongkeun bapak isukna deuk mere deui moal. Alus ladang pangaosan teh alus. Neurak. Alus paingan batur loba nu mung kana pangaosan dan nu osok geuning teu neurak. Tinggal tanya atuh nana gerhana eta kitu bebengok maneh. Abdi lamun bareng mereka tetangga, tuluy tetangga ngomongkeun abdi edek mere deui, Ustad bro. Arek ngan tungguan saminggu lamun si itu paeh tak ku aing dienrin. Satingkat atuh lamun kitu. Nabi hatena nabi, urang hatena urang, maka urang lain nabi, urang mah manusia biasa. Matak lalajoan ayeuna kunaon kuring calana biasa, baju biasa, ngomong biasa, sabab kuring manusia biasa, lain wali, lain jelema cerdas, lain nabi, beh dituna komo ulama mah kuring adalah manusia biasa anu baju nage biasa-biasa. Bawel. Geuning eta ustadana viral, pret. Viral. Naon viral? Ternyata viral teh beger ge hese. Mata keurna nahaon magejeng pura viral bangga diri. Bah. Teu arari teuing. Bilal bin Robah henteu viral tapi tarumpah geus aya di sawarga. Nana gerhana viral can aya nu ngaku di alam sawarga. Mata viral hareup penjelema teu ari hayang ongkek butuh teuing. Mata bisi bapak hayang viral jo isuk abdi ka Karawang enit ka ditu abdi rek cici kan bapak ka ditu deuk naon da ngulung lagi ka urang lain ka bapak. Naon maksudna? Tong panas ku milik batur, entong hayang jadi batur, entong hirup nurutan batur, sabab urang can sanggup mentalna jiga nari bapak sanggup mental jika kuring teu moal. Urang ambil ge turun tina mobil, nu nyamut. Kalau ka ibu-ibu di dinya well, aya urang deui loba ngadongeng, well deui cing lah. Di mana aya ka ustad nyamut well-welan? Moal sanggup Pak moal. Kunaon batur beunghar tabak Allah nitipkeun ka beungharan si eta sanggup jeung mental-mentalna
bro di juru bro dipantau ngalaya di tengah imah loba lebu ku dahareun geuning loba tatangga nu ngadaharna tak ieu teh mentalna ai urang loba dahareun loba nu disimpen tatangga loba nu hayang tapi teu dibere paingan jeung sangsara deui atuh mata kuncina segala rupa adalah hate. Bapak ngaos Quran alus ngan lamun hate goreng leungit pahala tina Quran. Cicing bu rada hese nerangkeun itu hese. Lamun ibu nunutan jadi moal kaharti. Darana ka urang jadi nuding, wah jelema ahli Quran, tah eta jelema suudon teh. Ngarti acan suudon geus. Bapak maca Quran teh alus. Ngan lamun teu dibarengan ku hate nu alus, maka maca Quran teu jadi kealusan. Bapak salat alus ngan lamun teu dibarengan ku hate nu alus, sanajan salat alus jadi leungit kahadean tina eta salat. Pangajian alus ngan lamun teu dibarengan ku hate nu alus, pangajian teu jadi kealusan. Da hatena teu alus. Ternyata al qalbun malikun, hate adalah raja, maka rautan tah hate lain kudu glowing banget mah di glowing ge anger ai jodoh jeung Udin mah anger jeung Udin moal matak datang anak Jokowi da banget glowing ai punduk meda kapangih rangge anger dengan ka ibu-ibu anu ngiblat kana kagelisan banget glowing dengan sangut teu kabedag akhirnya teh rarai ngobodas ngan peot awak asa nyiksa sorangan hirup. Puncakna ilmu adalah hikmah. Tenang. Puncakna ilmu adalah hikmah. Puncakna keilmuan teh hikmah bu. Naon hikmahna? Ibu dihina batur, dicaci batur, dipitnah batur. Naon hikmahna? Tah jelema nu bersih hatena geus wabuh kana hikmahna. Matak dihina moal nyeri, dituding moal nyeri, diledek moal nyeri. Sabab jelema nu bersih hate mah geus nganjang ka poe akhirat. Lahuta deui nya ceramah teh lahuta deui mah geus nganjang ka akhirat. Jalma nu bersih hate mah geus nganjang ka akhirat. Dihina teu nyeri, dipitnah teu nyeri, dituding teu nyeri. Nah dirina geus nganjang ka akhirat. Di dunia dihina batur terhina, tapi di akhirat si eta mulia lantaran leungit dosa, lantaran panghinaan baturna. Weh. Ku ceramah kieu mah tinggal bapak-bapak ungeuk kabeh atuh. Ayeuna mah teuing ai balik mana poho deui. Beukeun ku sakitu ge lumayan. Ibu dihina batur wirang teu? Wirang di dunia, ai di akhirat. Ibu mual pernah terhina di akhirat sabab ngalaman dihina di dunia tuluy ditebus ku sabar, maka akhirat ibu jadi mulia. Matak jelema nu bersih hate bakal bijaksana. Dihina batur, diledek batur, dipitnah batur, padoli dan nu ngahina ge can mulia. Disebut bodoh, sabodoh, dan nyebut bodoh gitu pinter. Inilah makna konsep urusan hate. Paingan atau ayat Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsika, gera baca kitab nu aya dina awak sorangan naon ngaranna amal perbuatan. Baca tuh bapak da maca salat ya teh akur jeung kalakuan urang teh henteu nu dicaritakeun Nabi bir alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, tapi naha hirup hayang dipuji wae batur. Berarti bibi alhamdulillah ai praktek teuing lah eueuh biwir alhamdulillah tapi praktek hirup leungit tina alhamdulillah. Munapek hirup teh Pak komo nu beunghar nyebut alhamdulillah ai kana beal teh hayang. Di mana letak alhamdulillah? Alhamdulillah teh segala puji bagi Allah. Lamun nu beunghar nyebut alhamdulillah tapi kana beal teh hayang leungit alhamdulillah nu aya kubur nikmatna. Gedong sigrong, mobil mewah, sawah tah mending nu kieu da sebenarnya. Gedong mewah tuh heunah ibu. Gedong mewah, sawah lega, mobil aya. Ari kana beal teh hayang, kubur teh. Kupur kana kanikmat ieu mah geus mulai rada kasaliniran.
kaciri dah kurang gat gedong sigrong mobil mewah sawah lega ari palebah RT teu mere BLT nyarekan RT gelo RW edan gitu cinta kunaon ibu batur menang BLT aing teu yai pan ibu mah cinta gedong sigrong mobil mewah kongkorong boga nah ada hayang yai jelema nu rek bersyukur ku harta mah lain kitu ampura RT mak menang BLT deuk dipulangkeun naha mak dak mama gedong boga sawah lega budak sarakola teu mungkin menang ngan lamun ieu geus menangkeun bae milik emak ngan deuk disalurkeun pangmikeunkeun ka rakyat leutikna si miskin jeung si yatim ta eta nu bersyukur ku harta mah nu kitu well nganda direretan teh teuing aya teuing eueuh nya matak ilmu teh karek nabi wir na pagawean macan boga oke kurang uji sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam entong wakanya hokana hartina sakieu we raoseun oke cek bapak cek ibu maca sholawat teh raoseun siap apakah raoseun sholawat aya ti dieu aya keneh engke di imah cingan salaki keur sare duit teu boga nu nabih rageng listrik nit-nitan budak ngamuk baju ruksak teungeuna eueuh beuteung kekerbekan aya keneh raoseun sholawat di dieu eta eta maksud urang jadi sholawat teh can boga roh naon rohna pagawean ilmu teh can aya nyawaan naon ilmu nyawana gawe ieu mah atuh da ilmu boga ari gawe eueuh para katangtang para katengteng nuding batur nu aya ge dicabok batur ibu da ilmu mah ku gawe salat mang bari manehna keur qomat ta eta rohna teh pangaosan bu bari manehna geus nagok luhur panggung ta eta rohna teh pangaosan ibu ari bapak dek hees eueuh rohan andai kata bapak-bapak ngomong sing nyaah ka yatim sing resep ka miskin rasul oge ceuk nabi babari teuing nyebut ceuk nabi nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung beres ceramah aya budak yatim teu sakola aya budak yatim teu boga baju si eta ku hare-hare nah kumaha eta ceramah peutingnya eueuh rohan kumaha cek batur bener nyai si eta ceramah alus tapi nah eta tetangga anu miskin kuat diarantep tuhnya boro-boro mah ku aloh ku tatangga wae geus dikitu-kitu mata ilmu butuh roh naon rohna gawe aduh kadua ilmu batal kunaon ku duit tak hariwang abdi mah mun abdi dianggap boga ilmu sieun batal kunaon ku duit mangkaning ayeuna bakal meunang kumaha ba ngeunah teuing nyebut bagikeun buat ngabisaan eta bagikeun lain babagikeun imeh kieu lamun jalma dititipan ku harta maka Allah geus nitah ibadah ku eta harta lamun jalma dititipan sehat maka Allah geus nitah ibadah ku eta sehat lamun Allah nitipkeun ilmu maka Allah geus nitah ibadah ku ilmu lamun Allah nitipkeun sangsara maka Allah geus nitah ibadah ku cara sangsara lamun Allah nitipkeun panyakit Allah oge nitah ibadah ku cara eta panyakit bapak teh udur nyeri huntu pek ibadah ku cara nyeri huntu kumaha pak Allahu Akbar alhamdulillah Gusti eta keur nyeri huntu jadi wiridan berarti panyakit teh mawa kaberkahan ibu boga salaki pek ibadah ku cara boga salaki ayah kaamek pek ibadah ku cara kaamek
mun bapak amek apa majikan ibadah ku cara amek keun da ieu teh lieureun keneh orang genyaho beda mah ulang mun bapak amek ka pamajikan sok we ibadah ku cara ka amek bapak kumaha carana pan jelema amek mengenanya si babung si tulang kadal si jelema teu ceureup tak ieu teh lain ibadah tapi papasean gentos amek na bijilkeun ngan gentos ucapanana wirid